Assalamualaikum. Tepang deui dina YouTube channel abdi. Kumaha damang baraya sadaya? Sehat-sehat mugia nya. Masih semangat diajar bahasa Sundana? Mugia bahasa Sunda tetap lancar, ulah aya istilah jati kasilih ku junti. Bahasa Sunda teh pan bahasa orang Sunda. Baraya nu hoyong diajar bahasa Sunda, yuk urang sasarengan. Urang pedar tina materi nu panggampilna heula nyaeta huruf anu kabagi janten huruf konsonan sareng huruf vokal. Naon wae konsonan dina basa Sunda teh? Nah, biasa ditingali dina ieu video. Dina basa Sunda mah teu aya konsonan F, V, Q, X sareng Z. Kajabi tina kecap-kecap sarapan. Ari kecap sarapan eta sorangan nyaeta kecap di saluaran kecap basa Sunda anu diaku ku basa Sunda atanapi diserep ku basa Sunda. Kumargi dina basa Sunda eta sorangan teu acan aya eta kecap. Lajeng peryogi kana eta kecap pikeun maham saupami nuju komunikasi sapertos kitu. Naon wae contoh-contoh kecapna? Ieu mangga urang tingali. Salajengna urang pedar perkawis vokal. Vokal dina basa Sunda mah aya 7, aya panambih 2 nya. Benten sareng vokal bahasa Indonesia nu ngagunakeun 5 huruf vokal. Huruf bahasa Sunda, vokal bahasa Sunda mah aya 7 teh nya eta A, I, U, E, O, E sareng E. Di antara 7 vokal ieu aya 3 vokal nu minang pagentos dilarapkeunana. Naon margina? Margi sapertos mirip padahal mah eta teh benten. Nyaeta vokal E sareng E. Pikeun ngabentenkeunana nya gampil wae. Hideuk urang sadaya kedah emut yen upami lafalkeun huruf E atanapi E nu aya halisan di luhur nalika lambe urang sapertos seuri ageng atanapi nyerengeh emutna kana nyerengeh saupami aya kecap anu dilafalkeunna sapertos nyerengeh mangka eta e na nganggo e halis. Contoh gawe, oge, toge sareng sajabina. Anu kadua nyaeta ieu mah dilafalkeunna teh sapertos aya panekanan sakedik. Sapertos kieu contona. Resep, endog, gemet sareng sajabina. Anu pamungkas aya e sareng u teh nya nalika dilafalkeunna teh sapertos nu teurab sakedik. Contoh kecapna geuleuh, beuleum sareng sajabina. Nah, urang teu kenging hilapnya tesing tiasa ngabentenkeun eta vokal margi eta kunci dina ngabedakeun vokal-vokal basa Sunda. Dina cekap sakitu heula materi ngeunaan konsonan sareng vokal. Urang teu pangli dina materi nu salajengna. Teu kenging hilap like and subscribe channel Sim Kuring. Hatur nuhun.